Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di sareng semkuring mangyan-yan teh. Dina waktos ayeuna dina siang ayeuna mangyan-yan bade aya acara meti selimusnya wargi-wargi. Siga nama seger pisan ya wargi-wargi upami siang-siang kieu ngarujak atanapi meti selimus. Mantap pisan siga namanya. Hayu wargi-wargi sadayana urang ka Palitongo aya saha wae nya di Palitongo. Kemana bihat? Saya baru numpun. Wajan mah euy. Bukan cuma ibrotul doang. Orang nyambal limut bihat. Limus? Kalau kita diam. Jadi eueuh loba limus mah. Cik atuh pulung deui. Seueuh, meureun. Santai wae. Anjir aing foto. Jangan. Raya gitu heuh. Anjing aing. Eta ge popolototana panonna teh. Bang lelnya. Lel. Rapi bro. Batur ge sarua sing tara salare mun maran. Sarua tebetah mah. Langsung. Oh ya, mak ibar orang meti selimus. Alakan. Kok sebenarnya apa ngarah rame ah. Kabong. Laki da hiji dek keluar dek tilu ge anger kitu. Ya deh kok ya. Kurang ya kan anu gede. Ai berang. Gede lu ka iram sayur jadi gamblang bener lu dipakai mah teh pake we. Jadi pakai tidak. Berapa kali sen hamar namanya jadi kencos. Bapak yang dipilih lagi ahli. Kawan, ada nama sungai seperti buahan. Apa yang dicoblongan gak ada dicewer. Menang teuing. Aduh. Sama gimana sih kan ini mah. Sama apa semua. Lain bener awakna ge dia petis. Itu udah karena punya hati. Apa? Ini arup Dia bukan. punya apa hujan mah? Anak tahu nih tahu emang Wali. Jangan manyu we itu kan geus mah. Kada bejen gorengan naon? RW manyu. Dia belum nih. Aroma. Tidur kah? Wena ega ah.